sadene jempling. Rahayat anu nyaruput didodol, rahayang sasa pakaian. Hayang nyasa, maranehna bati ngurutan dada. Kudu ka mana jeung ka saha kumaha. Pangawasa duku geus pindah leungeun. Hiji jalma anu ngaranna Angkoro teu narima nyang ari coba. Harta warisan anu jadi akehanana beak. Rai berang repeting nengarobah kayaan. Antukna kana emang wae. Pakarangan anu aya dijual di kurang marek kaluar padukuhan. Dina hiji peuting lantaran dina kaayaan uciwa duitna dipake judi jeung mabok. Dina hiji peuting anu aya kabedaan di padukuhan anyar teh saban sore rahayat anu geus kuliah lembur lian di alajan haji. Boh awewe, boh lalaki, boh awewe, boh budak, boh kolot. Ari guru ngajina kisomah tidayeun saruban. Pikeun rahayat anu sok miluan ngadangukeun caramahna nyebut Kang Jengwali. Tapi pikeun Angkoro sabagalat anu resep judi teu boga niat miluan ngaji saeutik oge. Lila-lila ajaran Kang Jengwali atuh Angkoro lieu kaduruk janggot. Mabokna meuweuh. Dina hiji peuting liungan judi Angkoro diburak-balik ka kokolat kadukuhan. Saurang manoja nu geus jadi mualaf. Gelis nataku. Ngaranna Lara Kuning. Sanajan ngora keneh. Manehna luhur ka saktena. Hei Angkoro, maneh teu meunang mabok di ieu padukuhan. Nyingkah sing jauh. Cek Nyi Rara bari nyerek beuheung Angkoro. Awak Angkoro digusur keur dibantingkeun kaluar imah. Eta imah teh kosong. Maranehna geus biasa ngadon mabok jeung ngadu dirinya. Hei, isem diwedi karo Ira. Ira duduong kene. Jawab Angkoro teu eleh-eleh. Bubuhan mabok. Ukur bawang kumpul. Awakna mah teu walakaya. Angkoro dadali beungat makmur ka imahna. Rasa anu ngabugel calubar. Heat suku cingketna dihembarkeun kana panggon nu geus reot. Balas ku dijejekan sabantos mabok. Nya teu sakara-kara brahu pabawisat. Manehna teu nolih lawang nu ngamradul. Gantawang nyalukang pamajikanna. Misdem di mana nyane teh? Hauk Angkoro geus teu boga di akhairah ku tatangga. Lahaloho saban rohangan ditempok. Keukuh leubeung. Hei beungeutna euceuy ret kana cempet jendela. Congkrang nyela. Teu anta parah deui dicabut gedik kaluar kokotek teh. Bari gagarawakan teu rere. Misdem dasar pamejakan bangkawarak sia. Sorak Angkoro gagawarakan teu reureuh. Awang-awangan ka mamana. Lebah taju. Manehna ngarandeg nyel deui nambah seueul nempo akhir sapangeusi padukuhan aya di dinya. Maranehna keur ngalang harapan Al-Qur'an. Barang ret kabeh jero. Katembong pamajikanana keur ngahot-hot. Hojong Kang murunu keur lilieun. Ngan kereuweuk leungeun anu baseuh ku kesang dijoang. Duruk-duk digusur mulu ka imahna. Teuing iblis naon tah anu nyangkaro dina otak Angkoro teh. Pamajikanana dijongklokkeun kana lebah balik. Ceduh angeunna leuleuh kana tungtung kai. Mulileung sikit panon hidungna misdem aya karenggut. Bibir ngawet teu bisa kaluar suara sanajan sakecap. Teuing
nepi kaki kadinya kalakuan bejat parang anu nyelap dina gulungan sarunga anu dibeberkeun dipesat ret ditegeskeun ma cek hiji gulungan sarunga anu ma cek hiji sora budak leutik midangdang reg angkoroh ngarandeg malik ka utang kurang ajar budak teh ngahalang-halang nu jadi bapak nu rek ngawarak lindung angkoro tambah kalap direbdeg muru budak bari ngopat napit parang gorentel budak manehna anu ngan hijina teh labuh dina kaayaan kitu kokolot dulu ngaroheup jeung sawatara urang santri hijina teh labuh teu loba omong angkoro dicangkalah laju di bawah kapanggerongan di kurungan sanajan prilakuna tuwaras meh-mehan melasan patina misdem temikeun lamun salakina dihukum gantung kitu adat di eta padukuhan lamun rahayatna gawe onar sok dihukum gantung teu nolih kana kanyeri bari jumari jeung misdem nepungkeun Kangjeng Wali bubuhan ulama nu dipikaserap saran pikeun mere omber kaki angkoro tobat dikabulkeun cimata angkoro murubet dina sampean Kangjeng Wali era henjelu jeung bagja campur aduk sakitu geus bukti katelengesan manehna tapi ku Kangjeng Wali dibelaan nepi ka dilepaskeun diri ke panggerokan antukna angkoro menang didaya daek asup agama Islam agama rahmatan lil alamin anu pinuh ku kang tentreman diaping ku Kangjeng Wali dua sahabat diucapkeun ku kuring yang seni teu aya Tuhan lian Allah sareng sim kuring yang seni den Nabi Muhammad canda ku Kangjeng Wali ieu hal ngabukti angkoro suhud diajar salat jeung ngaji lila dongeng cang resep sabdodojan lian masih aya balukar katiga anu panjang ngalantarakeun cai bisa kuliah padukuhan syaraat pon kitu ieu dipuwengkon miyana halodo ayeuna nincak bulan kalima ngageugeureng pisan walungan ngalatrak sawah ngahgar ngaleudeudeuk pon kitu deui solokan kulawarga angkoro katut rahayat liana ngarekut maranggul cai picero mareke wadah saayat aya anu make lodong geurengseng seek jeung gentong nyilara kokolot luput cicileureun gerah gasik nganyangkeun gempungan pikeun ngadeg ka Kangjeng Wali pas poe Jumaah sareng sena Jumaahan di lapang nu rada lega pangeusi duku diajak salat sunah didinya geus nyampak sababaraha kesepuluhan ti karaton Caruban hampir saja wiridan pangeusi duku anu dijejerkan Kangjeng Wali yakin terus semangat rehna eta padukuhan bakal pulih kawasabira hari ku kakuatan dunga sareng karomah Kangjeng Wali tongkat anu dicempeng ku anjeunna ditancepkeun tengah lapang laju ditarik
Aneh bin ajaib cai musu muda ti lebah dinya. Muhu jadi kabagjak sama sapangesi dukuh takbir syukurah hayat ngalang laung awahanana kajauhna patingalajrak mapak cainu terus mancur maranehna pahibut ngabendung malah nepi kawula kaliana antukna Kangjeng Wali sapa godos jeung sakabeh hayat pikeun ngaranna eta desa jadi desa sumber malah aya wewengkon di sakulibeg eta di ngaranna desa Tukmudang Talaga Puber jeung Talaga Luar. Ieu carita keungin ngaropea tina sababaraha cerita legenda kota sumber Cirebon. Cirebon 28 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.